balik deh orang di dia di Jampang Kreator. Tah, ya orang di dia arek mukbang. Jadi kia guys, jadi sabar minggunya nge-still minggunya tengah upload, udah berhubung cuaca hujan we kan nya. Jadi orang teh menyapalah gitu dengan segumpalan mie. Tah, di dia. Kita mie naon, Beb? Mie goreng spicy chicken. Mie goreng spicy chicken. Sabar hiji teh? Opat. Opat tuh. Haneut keneh pokok namanya. Iya teh. Bisa meuli teh di mana ya, Beb? Di warung terdekat. Pokok nama Indomart, Alfamart, di warung di mana-mana aya. Oh, di minimarket lah nya. Gitu. Ya, bekatnya sih. Bukan. Kayak punya kamu. Tadi dia aya mie hoge nya. Tak, orang boga bon cabe. Make bon cabe. Tapi ya teh geus lada di tamahan di kebun cabe tilu. Jadi sebenarnya nama basicnya emang basic pedas-pedasnya. Ya, Bu. Itu emang mie goreng. Mie goreng. Oh, mie goreng. Tuh leper 5 tuh. Tuh bentak-bentak. Rada hese guys ngadukna euy. Guys, aduh. Ngeuna da emang cek kalau tahun 70-an oge. Cek kalau tahun 70-an oge hujan aya dua kangenahan gitu lamun di satu jantung. Nu pertama nyari mie, nu kaduana ngodok mie. Sarejeung kamu. No. Tadi dia oge aya nog. Orang bukan nog 2. Hiji. Heeh, 2. Dua aja nu ieu. Tah hiji deui. Tanya kurang adukeun. Di tamahan bala-bala ke hujan kieu teh. Eta menang si Eis. Menang abi. Saha namina Eis? Eis Sumarinja. Ya, tah. Jadina kieu. Urang teh mandi ku bon cabe kabeh. Kabeh. Nyeri caduk lah nyalakeun aing nya. Nyeri beteung. Tah, ieu karek beres hijinya heuh, tah hiji. Di jadi tuh. Asli. Tah dipurulukeun tah. Da walaupun level 15 lurnya, tapi lamun diijikeun mah jadi 15 sama 15. 30. Heeh. 30. Tambah 15. Tambah 15, repeh urang hitung. 45. 4. Jadi level 45 tah. Tuh. Aku tenang. Oh, ya berarti kan. Oh, nyiniran. Oh, nyiniran. Tuh diaduk deui. Yang mararane anu teresep lada mah cukup ku ieu naungkul ge kumin lagi ladanya. Soalnya ieu mah hanya dilakukan oleh orang-orang profesional yang sudah terlatih. Gitu tah. Ya. Tuh, jadi kieu rupana, guys. Video ge aya bala-bala. Lamun maneh asok ulin ka daerah Cimangu apalah. Mal aya nu ngajual. Ceis. Aduh. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin. Sopan pertama, aduh. Eta abi mah awak ngaletik teuing, punya siku anda gede teuing. Rampung. Sopan kedua. Sopan kedua. Murag. Tamahan ku bala-balanya. Nogna. Lada tapi enakeunnya. Coba bala-bala. Dikit ah. Hop. Bala-bala. Dijikeun, digulung. Udah, Rem. Tuh, Nana. Kan hujan kieu mah wajib dicobanya. Ada. Nah. Nog nata di kulub.
Tadi jeung bala-bala. Wah, lapang. Habis kata kakak ya. Ada siap. Diputar. Baik ngawapan. Karewang heuh. Atuh urang mah tong badag ting. Oh, mentangin. Sok. Aku pengen nah. Karewang aku. Gede jalan apna. Perkiraan mana itu ramo 4 ramo. 5 ramo anjing. Ramo. Nok. Nok. Endolita. Bala. Pecah. Saya bisa berkata-kata. Iya ngesang orang lain karena maraton ya. Tapi karena ada. Mana Gusti? Enggak tahu. Dan teu nyangka itu bakal ngeunah kieu. Da awal masa bener nama. Ai pertama panggil mah naon teh leutik uap gede ieu nah gitu. Naonna. Angcong. Kira orang mah beak. Oke. Nantangin. Dah, beak. Oke. Oke, jadi mukbang ayeuna beres. Lah, lada. Tenang, enjoy kalau anu puguh mah. Jeung maneh tong poho like, comment, share jeung subscribe-nya. Tulis di kolom komentar urang kudu mukbang naon deui. Ai ming bosen euy, tapi kumaha tuh da bingung. Aik meuli nu lain hujannya bebe. Jadi Cuaca keur tidak kondusif lah. urang kan sadar mi jika nama arek langsung caw gitu ka kamar nomor genepnya. Pokoknya masa gitu tong poho hatur nuhun.